Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Sujai masantren tuh ka Cilimus. Cilimus teh Mama Sobari disebut teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Kholil. Berangkat kan di dia tiluan teh tiga sekawan Mama Syatibi, Mama Nahrawi, Mama Sujai. Berangkat lempang pan baheula mah. Tengah-tengah leuweung ka dieu tu jauh. Peting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung pae maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal jeung ceurikan mah hirup deui lain kieu kira teh atuh teh ceurik-ceurik acan mah beusi jore bae kabejana yes macem-macem ini mau santri kan cek tukang warung cemuhun anak naya deh itu nggak ada wudhu orang baca yasin tiluan deh Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Sujai Tasikmalaya langsungnya baca yasin beres baca yasin dan tilu balik galagaan weh ini mau ditepakin sok hirup terus itu batak lain letik-letik kiai Mama Gentur mah Mama Kresek jeung Mama Sujai itu mah naonna bagian coba aku sia tepak ya tepak kan Mama Syatibi plek 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 ieu bun-bunana plek 3 kali udah atuh si aki-aki je bisa udang deui atuh hirup deui cenah biasa we kitu udang deui ye tapi ku bacek Mama Kresek tapi lamun tepakeun sok paeh deui nggak coba 1 kali 2 kali 3 kali gue lepak deh tuh pakai lalagan